timimiti aturan dijieun poe kahiji nepi ka poe kaopat jeung kalima mah bener kene ngan genep ka dieu kaituna aturan geus pada robah timimiti Abimanyu gugur ya sabab Abimanyu putrana Arjuna paehna teh nyaeta karancang rupa-rupa pusaka nepi ka manehna mati ngadeg leres tadi dinya teh mung kalicikan dina aturan teh airek dicarek da si dikurang anu licikna teh sasat anu nyieun aturan pati sang kuning tapi manehna anu ngarumpakna maksud tujuan teh Pandawa kaala mental utamana Arjuna sabab dina katangtuan perang Kurawa bisa disebut eleh lamun beak ludes 100 Kurawa tapi lamun Pandawa salah saji Pandawa gugur nganung harti eleh Pandawa ya leres nu diala ukur Arjuna tepira tapi benar ku Arjuna teh kulantaran paehna Abimanyu anakna ya tapi dikersakeun teh deui Arjuna teh masih kene hirup masih kene jag-jag waringkas masih kene jumeneng ya leres hebat Pandawa teh lah hade dukuna teh nya padahal lamun budak kena syariat mah Pandawa 5 Kurawa 100 lamun budak perbandingan mah hiji banding 20 teh jauh atuh pamohalan rek menang katambah-tambah apanan Pandawa teh raja buangan raja kari ngaranna ratu kari urutna Narpati ukur sesebutan istuning teu boga simpatisan anu loba beda jeung Kurawa da si diwowoy ku harta banda kudunya kakurung urang selarea tapi geuning kemenangan jeung kaunggulan aya di pihak Kurawa kene eta teh jadi pikir ke diri kaula sorangan di malam anu jadi bungah mangsa penting tadi ya nyaeta Gusti Karna ti Awangga geus maehan Gatot Kaca putrana Bima anu ka kaca teh sakti mandraguna ya leres Gusti rek gigis kumaha sok bayangkeun ku maneh dina pangawakanana kulit besi tulang wajah otot perunggu urat kawat malah ceuk bohongna buukna oge paku 7 lamun kieu sok kaluar oli rem hitutna ge ngebul matak dahar lagi pertama ya nya ayeuna geus perlaya ya dina mangsa penting tadi anu tadina aturan timimiti pletek panon poe nepi ka suruh panon poe gugur ayeuna ku ayeuna laku lampah kamari dina lalampahan jaya perbangsa perang penting antara Karna jeung Gatot Kaca ayeuna aturan geus mawur ya geus teu disiplin waduh yakin taki-taki da aing matak ngahaja ngangkir maneh kabeh teh ku teu bisa sare najan pabeberang kieu najan dijaga ku santana badega tetep renggenep hate mah gegebegan wajar ku kitu teh mah kaula ge hayang hirup kene hate leutik kitu sarua takiwur hate mah leres tapi rek kitu katemong ku pihak simpatisan urang ku pihak Kurawa yakin urang bakal teguran menang teguran anu keras ya pasti tak keur mah keur deui urang teh menang teguran keras teh kulantaran urang teh dina pangperangan nyisi wae di Tegal Kurusetra leureuh timalan da sabab aing teh we ka Kurawa teh neangan untung tina ente neangan paleleuwih nyaho sorangan apanan aing teh ngahaja nyaeta nyokotan pakarang-pakarang urut tina perang dikumpulkeun gawe bareng jeung sadayana
walad dia walad tamtama kaula katamah kaula boga hiji gajah eta gajah teh ngaranna Aswatama gajah ngarti pinter gajah linde anu memang ngagugu kana kahayang kaula rek teu ngagugu kumaha tadi mimiti menean nepi ka ayeuna ku aing dirorok lagi ya geus ngarti eta gajah nyata pikeun malipiran dipaka pasisian Tegal Kurusetra pikeun nyokotan pangperangan pakarang-pakarangna ai maksud jeung tujuan teh pikeun ngajadikeun hiji museum di negara urang engke jaga museum rengsena gelar Baratayuda anu rongkah saperti ieu ya da sabab engke oge setiap kegiatan pasti aya endingna akhirna meureun apa ku sorangan lain Rusia umum yen yakin setiap pangperangan nu menang bakal jadi arang nu eleh bakal gorengna jadi arang bakal ekonomi apung-apungan rahayat rusak tadi antara cara jeung katangtuan pikeun naikeun ekonomi taki-taki aing teh hayang nyin museum nya teh nyokotan pakarang-pakarang ngan katoyan we ku mata-mata di pihak Kurawa yen urang teh goreng tina digawe ayeuna waduh dipajukeun ka tengah pajukeun ka tengah alah cilaka cilaka kieu mah Gusti pamih kitu mah pasti atuh nya rada gebeg geus kieu mah geus eueuh di jalan we geus eueuh di solusi aing kudu ka tengah maneh kudu ka tengah maneh kudu ka tengah sadayana sarok sabaehanana sapiring gaula ngagebeg maneh timbalan sarua aing tuman malipir tuman di sisi walungan ayeuna kudu ka tengah bayangkeun ku maneh tawayana teh ayeuna fitness maneh sekot jam push up siap ku si dena kana abi bade masyar jumba abdi kangge latihan nya sabab urang yakin bakal kaperhatikeun ku pihak urang pihak simpatisan Kurawa timbalan leres Gusti tapi tetep ai nyokotan senjata mah tetep da eta geus jadi cita-cita anu tangtu ku kituna meungpeung libur ayeuna kahiji wayana bejaan sabagian ti pasukan baliklah teudeun pakarang-pakarang meungpeung keur libur ieu sabab pakemahan dua pakemahan geus eusi ku para bot pakarang timbalan leres Gusti geus abdi anu angkatna teu naon sama yang salamet meureun sanes kitu bulan sakalian we sim kuring teh pancanepangan pun bojo tambah-tambah halodonaker ieu teh pepelakan teh ongko di Cekaceboran ku abdi maksudna bade nyebor heula pepelakan sakantenan we bade nyebor heula pun bojo itu we sama nya paduka sambut sunatan masal sunat kapilampah teh eta masa teh nya kitu timbalan wayahna sabab dina mangsa ayeuna urang bakal gede hate naon sababna aju ti pihak urang jadi pamanggul jurit nyaeta residorna teh eta anu mawa tasbih anu ngomongna ajo anu bajuna bodas eta anu mawa tasbih tapi tara salat teuing eta teh mah apa leres etanya eta nah bakal menang kira-kirana tong ngomong gitu maneh ya Panawa jeung Kurawa nepi ka sakti mandraguna saha guruna pamit lapat maka des adi lain sia teh sanes lain nah saha eta Resi Kombayana Resi Ajo Resi Dorna si Olot eta bari geus kolot tapi manehna yakin pangabisana masih kene aya pailmuanana masih kene numpuk sepuh sakti eta mah lain sembarang sepuh sepuhna oge Pertamina dek eta mah pertama leres di malam
bakal padu harapan jeung Arjuna isu poe ka-11 ya nya timbalan gelaran perang urang make di rada meta nyeta Gajah Ngamuk dina tulale gajah teh residorna jeung rayina anu jadi kusir nyeta Krepa kaula tah maneh gading kenca dina sirahna gajah Raden Burisrawa putrana Prabu Salya ti nagara Mandaraka eta Prabu Salya putrana teh Burisrawa teh rek padu hareupan jeung Setyaki nya tah maneh bakal hadu hareupan jeung Drestajumena teh panglima perang di nagara Cemplerja simpatisan Kurawa sanggup nya sanggup teu sanggup we kalau mengiringan bae kitu timbalan kaula sarua teuing kaula bakal hadu hareupan jeung si Bima benteng Pandawa waduh hati-hati atuh usina mah berat eta mah Gajahna Pandawa alahna sia teh sajajar jeung aing masa kene gede kene aing awak mah aing ngalikeun nya tu mudah-mudahan we Gusti lah nya mudah-mudahan siapa mundur tinuluran siapa najat tina kanan dah-dahan we dah-dah ya dah kitu dupi abdi apan maneh mah cenah rek mau pakarang nyata karawe kambang nya siap atau rek dulu perang bagian hilian jeung akang saya nama abdi bade wangsul we nya kinu sanes waktos lah nya aya perlu panggala mulia dek naon bari naroskeun tanggal nikahan sia teh kitu Gusti kitu ya tapi sing yakin we lah da tetep sanajan manehna limaan urang robaan oge tetep urang bakal unggul naon sabab yakin kana syariat aing najan saurang hiji jago tetep dirampok ku 100 urang mah tetep paeh geus kaijir ku aing ya geus kaherok yakin urang bakal aya kaunggulan mudah-mudahan Gusti nya dah-dahan Gusti komo lamun teh mah unggul urang jadi engke jaga bakal menang bonus anu gede ti Prabu Suyudana dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah nagara teh engke jaga rek disuntik dana triliunan bakal cerah loba hiburan di negara bakal ceuyah ya tanu penting eta semangat keur urang ke jaga lamun geus beres roes urang bakal sukan bakal senang rek naon nanggap naon urang ya rek dangdut aya hayu bajidoran kari kontek kawa ako gemyung pe pencaksilat pe singa depek pe bebas layar tancap pe ada tuh usum layar tancap ayeuna mah naon we bebas nu penting hiburan wayang golek Gusti pe ngan wayang golek si dena anu ngarora nya ulah nu nini sudah body shaming daun deh awas buka siapa goblok hidup di sini itu hina ka batur tuh ini oke do saya na ieu mah bagus kan ame resep nyawerna nya nu penting mah kabeh sing pada saling rojong tur tatalingakeun bisi aya naon-naon sae mah kitu Sinopati timbalan Gusti wayahna dina mangsa meni init lantip ngajuk-juk rawe kambang ya sing apik bisi katohian ku mata-mata ti pihak urang bisi jaga kaituna engke bakal ramat kamale mamangkot temai semeuleuh nyata ka pasukan urang ya sae mah kitu menawi Gusti hayah urang pada tatahar ti mimiti ayeuna kumpulkeun batur-batur kumpulkeun sedanten ulah diaulat tamtama kot putah hangkot putah siapkeun tenaga pikiran bungahkeun hatena Prabu Suyudana
bungakeun hatena sajumlah para Kurawa sadaya sangkan urang jadi jelema-jelema anu dipercaya engke jaga kahareupna. Gilingan kana rupaha kapala salira mugia sapa munut kinluran sapa nejati kanan cita-cita sing berlaksana. Jik init beral lumampah siapkan pasukan. Jadi lain nitip pamajikan akal. Salam baktos nitip pun anak siap Gusti. Titip gaji atau nyaurkeun kitu jika anu rek panganggeusan daun teh bisi ieu mah. Siap Gusti. Urang tegerkeun hate, urang miang ka medan Tanalaga. Jik init promapa, rampung dawuh tugas pengantika katika santun pinara. Amit kaulah beral promapa. Lugan neraya lumunur wiwit wilayah ngrana. Wiwit wilayah ngrana. Gusti, mudah-mudahan urang tiasa riung mungkulung bongkok ngaronyok di karaton Rawe Kambang mineng upami kaula daya rencang di negara tapi doa kaula aya disedengeun sagedengeun salira. Mudah-mudahan salira kinulur karahayuan aya dina bagja kasalamatan. Wah. Di Senopati lah. Nuhun hampura sakali deui aing bisi aya naon-naon di jalan. Hampura nitip ka pamajikan aing, nitip barudak, nitip kulawarga, nitip negara, nitip jeung bangsa. Gusti ulah sasauran kitu ngera ngaletikan hate. Ieu mah bisi taki-taki. Timbalan ngaranna ge tina pangkurangan. Bisi naon-naon di jalan. Sae mangga Gusti permios simpuring jeung lumaku beral mapa. Mahamanda datos ujuk Gusti bulan ngahaturkeun mahamana datos kunungan abdi eta teh ngahaturkeun semua pangabaktos kunjuk gunungan cenah. Diterima aya aon aya naon aya haha tepikeun we nya atuh aneh unaon ya enak amali mata itu aneh iwil teh peding itu unaon nya eta diseureut engang Saifullah Aladi astagfirullah lain Saifullah maksud teh nya abdi teh eta nya duh udah teuing atuh maneh nepi ka euling kitu nah. Ulah doa tapi maneh ehat-ehat anjing. Sehat aing mah nyeta. Geus kieu disageurkeun wing teh. Nya atuh halunya atuh maneh mun make elem-elang mah moal atuh mulanya. Kaalangan ku huntu ku iwi. Arua we sia ge kitu pan biwir gejebleh. Ngaina si anjing. Kamana alap omongna teh tong make jeung pasea jeung baraya mah unaon nya aneh ingceuk agala kada empluk
Oh, emplu. Uluh. Itu liang olong. Liang olong ilung. Nah, liang olong itu ilungna. Karunya. Uluh. Liang eta teh jiga liang apiteng. Tengahina ada segala goreng patut. Tu tahu lah Acep dan itu bilang mah. Tu masa Acep. Nya. Saya lupa lah. Saya lagar magini. Jangan we mana teh awat cina angsa kamali teh. Untuk aing cager kene. Ukul lah gitu mah. Ulang benang deui atuk ini teh. Batuk deui. Lain batuk kohok-kohok. Atuk itu bisa omong beles. Kedengar truk. Janji. Naon atuh teh atuk. Kaki hati cunguk. Astagfirullah. Atuk itu bisa lempang, teu bisa obat eungeun. Oh, stroke tak eta. Alegung aneh mah. Ada teu apa atuh teh. Nya ulang teh tapi absakeun we ulang teh bae latihan elang kitu tuk wa gitu ulang teh bagian ngebelakuk segala atuh pamanacan nya leplecing kiling diuk atuh mana diuk atuh diuk alulin lah mana tuh liukna aya elep tu. Di luhur truk deui. Di luhur truk deui we kayaknya. Hilang. Ampun, Aisyah meni mau keur sorangan sih teh. Sakatina hoyong rampak seuka. Walaupun sadayana. Hayang kaul. Bismillahirrahmanirrahim. Sok alam manak alep adayana atuh alunya aneh teh menika euling awak teh. Nepi ka mawa tabung oksigen dan Pepsodent teh. Nya eta cabi oge tabung oksigen. Barudak nepi ka gering kieu. Punten we Gusti teh 10 dinten atuh da. Kayaan noron beliran-liran dina pangkurangan. Sakitu mah wajar we. Imbalan. Aya pikir saeunaon ieu teh Gusti? Aya aon sok atoskeun ka abdi. Mangga sanayana watoskeun bunyeng hinga ka punut marganing tenaga lalakarnya ngasangakeun Gusti Prabu nyaumlong gandeng saulir segrok leuheung lamun huntu teu koneng masih teh menan maneh jiga tamusu jalan lempet tu aneh teh tu siliang ilung oge teu omong teh nya karena si kurang ajar tong parase adayana si haraku si dapat dipere ke bakal pae si dapat nya ya dengekeun saudara jaga kakompakan dina mangsa ieu pancen ti Sang Narendra langsung ti Pati Sang Kuning salaku pamanggu jurit Senopati Agung wirehing kaula kapancen geusan jadi Senopati alit-alit nyata ngabantosan Residorna salaku pamanggu jurit dina gelaran perang di Radameta. Di Radameta teh gajah ngamuk enyi Gusti isukan taku kituna aya longkrang waktu teh na keneh latihan diajar usik diajar fisik ketahanan badan jeung sajabana
Nepi ka gering kieu wayana doping vitamin. Yo gede poe kahiji ge di doping vitamin. Segala dituang tapi buktina punten we Gustinya. Pek. Tah kugituna hayo. Pakarang ulah tinggalin si kepedang tamsir gada bini Chandra Sapana. Pakarang sacekala. Siap Gusti mangga. Up lak. Ori konyama 86. Lut onyok kobi. Halus kitu tah. Hayo bejaan batu-batu liar. Kaula Gusti Prabu jeung wayana eta Gajah Aswatama. Talingakeun ku maneh bisi parabna beak, bisi candi bersihan itu ieu. Kukutan raja anu memang eta teh luar biasa gajahna nurut pisan. Deres Gusti kadang-kadang abi masuk sirik ku gajah eta. Naon? Ai gajah pinter ai abi matematika jebrok we berde nya. Unggal punten 0. Gitu dah. Unggal bener 0. Ayo. Pada merari yang mang sayana. Siap Gusti mangga hayo. Sakirana urang ilu untung. Eta kira-kirana maneh kuat teu? Ai sakirana teu kuat mah tong maksakeun maneh. Bisi kumaha onam di kiri perjalanan. Bararingung urang teh. Bararingung kunaon? Ini tripu. Ini tripu. Oke. Ini kutu. Ini tripu. Ampun, siang ngarengap bukan kang ngilu ngarengap aing oge kurang ajar. Sakit eungap sok kitu sok bibilueun aing mah. Kata-mata wing dewe aku pamajikan. Kunaon? Minta diserahkeun ayeuna. Minta diserahkeun? Kunaon? Teu mere rahasiku. Tasidi kuing jadi salahku tam-tama kekeringan. Saplak kering jadi kieu. Numata kuing punya pengasarepan putus asa. Pasti ulah. Rek balik pasti kuing minta ditalak. Numata kuing kudu kumaha. Adena. Ampun. Mending akalian diubul alunya. Ulang payahan kulang alalea. Ulah aji si doraka si alunya aung kaungap itu. Nya mangungapkeun pisan. Sieu mah lumpat oge pae sia eta mah. Lumpat oge. Wayana we nu karada kaduga sia mah di sisi. Tingalikeun itu ieu naon-naon sibana. Wayana we maneh mah tok mana. Kada beuh. Anjing tuh nya sia mah tuh nya pae nya sia pae we. Wah, inna ilaihi oiun. Gening tuh. Dulu maot dulu. Dedeh teuing dulu. Hirup di gening. Kunaon maneh? Oh ngarenghap. Hampura inget ka dieu mah. Aya poho ngarenghap si kurang ajar. Heeh. Itu ulang teh. Ribu. Aduh. Bawaan lahir mana? Dalam tembok. Aku menembus dosa. Dalam tembok menjadi narapidana. Geus anjing tong nyanyi di situ jadi eungap. Ari buah. Apa piluan aing lebih. Cik aing maksudkeun maneh atuh nya. Kalipuh alama ayeuna mah. Nya.
nepekeun olangan. Nah. Misalnya di kitu lagu anak-anak we 3 ulang. Lagu anak kumaha. Lagu ini alulu kula kujang maman. Oh. Cing bente satu sete. Artikulasi sebenarnya. Udah lama ngomong lagi iya tuh. Iya, ja lele ja so. Monya elek bejeding sede. Firman leuwih gede kudu leuwih alus pok artikulasina. Mabit teh ja lele ja so. Alulu tulak tuja eman gog kula kujang aman gog sereleweng baik eueuh ucing ketinggang song-song ucing ketinggang song-song aim nama kejeng alim alunya sate karunya naon alunya ucing ditinggang ku ong-ong sate ucing mah elu sate eta teh hato kacayangan abi abisya abijak astagfirullahaladzim kemana alam mana Naon ieu yo, Pak? Kita ni naon ieu yo? asanayana dihaturkeun lamun teh engkep ini perang doa heula. Sabab orang dina mautna sugan kakurung jadi pejuang disebutna jihad. Si aji saat can doa sia mandi heula naon sepreh lagi geuleuh kadengeuna ge nah Seuseuh beungeut atuh. ulah kitu ciri sabumi cara sanes nyawadah tutung miritna si aji boy jeung aduh ampun da ku kitunya sok ameh barokah itu ieu ameh engke jaga urang dina mangsa mulang ka alam kalanggengan urang asup kana wargana pangeran kahiji doaan kadua sok anu hade amal teh anu disodakoh jaringakeun sok kadiekeun duit maneh sabogana maneh we deuk naon sodakoh bilegu rek dimikeun ka saha ka anak yatim ameh barokah nah di mana anak yatim kalaresan abdi mari nembe maot indung bapa abdi yatim goblok sia mah astagfirullahaladzim salatullah salamullah ala toha rasulillah terus naon cukup mah sakitu ti maneh mah nah da teu dimayar engke kitu anu bade sanakoh moal bilih bade ka abdi kontak ka nomor abdi 0878231 hiji ku tiluan ame naon me seubeuh aingna sini garelo jelema teh urang sadayana pada ini teh haji eta. Tadi mah henteu, tadi mah aing teu ngarenghap. Dulukeun we rehab. Mun hade mah panghareupna ame kahebos musuh teh, siap gerak. Haji ge. Nah jelema teh garelo ieu teh. Heeh, nepi ka ulu sahulueun jeung aing. Woi. Saha? Dagoan euy. Halo Besti, Jo Besti wes teh. Di mana maneh geuning can sare beureum kitu buraha panonna?
buraha kitu panona ya biasa bos yang naon sare aing ai teu bisa hees itu ieu mah jeung aing rek sare pake mahan aing bocor panon teh kasebrot ku panon poe reh ongko happy dong mengpeung aya poe libur mangpaatkeun kita ngahaneutan bos ngahaneutan naon ngahaneutan anak muda si duru isuk si duru usuk anjay tahun 2024 aya kene bahasa si duru isuk apa si duru isuk meulem suluh ngahaneutan kompor geus portable oge make suluh kene ngahaneutan budak ngora bos teu tingali bos yo mantap bos sia teh mabok lain mabok ngahaneutan mabok sanes mabok marehe pasien memotoran bari ngebut eta mabok ieu mah teu santuy bro enjoy kan dong santuy mabok goblok kitu teh teu gage goblok awan kasar bos asli urang mah ngabejaan bos alah ye bos naon si teh gedeg-gedeg we goblok si teh bari kayaan itu si teh dadalig degan lah enjoy bos loncer babatok teh tuh tah kenaeun bos aya geus mainom mah bos ye dengekeun ku maneh sapi dengekeun ku maneh sapi emang sapi kieu beungeutna kamana karep sia ku aing di botol ye ngaran-ngaran mabok teh ku negara dilarang ku agama diharamkeun ayeuna maneh make jeung nyekek botol kitu lelempangan dari degan hayang disebut jawara si teh jawara zaman ayeuna mah lain jelema tuat di kadek jawara zaman ayeuna mah lain jelema anu kuat di deungeul tapi jawara ayeuna mah anu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta jawara sejati moal anu segel kudu mabok kagak jadi sampah masyarakat gede hulu sia lu kalakah ngalenggut si kurang ajar alah nuhun ngalenyap duh kan ngomong naon bieu bos sia mah nya teu kadengena teh teu meunang mabok-mabokan teh ku nagara dilarang ku agama diharamkeun nyaho bos atuh naon nyaho mah make jeung dipigawe ku maneh alahkeun bae bos sewang-sewang dirinya kami leheung aing mah puguh minum-minuman menang meuli sorangan meuli di warung tara make jeung bujuk aja ka batur rugi sorangan nu nyeri awak sorangan leheung aing mah puguh minumanana cukang marana minuman keras mabok teh tanu leuwih parah mah anu mabok tanpa minuman bos naon nu mabok jabatan nu nyabok kakawasan nu mabok kadudukan jelema anu mabok kakawasan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku didinya dengnek negara teh memang eta oge atuh naon make jeung rek lamun heueuh mah memang tetep maneh oge sarua salah ulah ngajieun alasan ameh maneh hinda ti rupa dosa ulah ngajieun dosa sanajan sigere saking sasawi bakal aya mamaran teu hade ka maneh tetep gerhana lain sia teh maneh Ustad Obi lain sia teh maeng we bos aing teh lah geus ripuh hirup teh bos dalam dunia itu ieu aing ripuh asli bos nah kunaon nyeri hate bos